sia bogoh ka batur lain ka aing. Wes, ceking. Padahal laguna Rangda nyai teu nyangka Rangda asrina menigelis jasa. Iya, kering naon. Padahal macet. Awas. Mana? Nggak apotik kan? Nggak obat. Nanya aing bisa boboh gitu ke si Uwes. Kumni lep padahal si Uwes di mana ge? Hideung, ceking. Lah, aing mah kos awak baso meureun ieu segede beton. Kok aing kok bisa boboh gitu ka bebek Uwes. Duh aing. Terus dia mana nyana? Terus 2 bulan, sabulan aing teh. Teu kapanggih-panggih, di tangan cobalah tanyakeun ka mana. Wes, sideng, aing bogoh ka sia bogoh teu ka aing. Kunaon sia bogoh ka batur lain ka aing. Wes, ceking, tapi aing bogoh ka sia. Aing cinta mati ka sia. Wes, ceking hideng, sia di mana? Aing rindu. Wes, hideng. Aduh, pakai koyo tancep pasti kenge ringel aing. Kumaha ieu mah cager ya. Aduh, pasti kang kieu awak. Wes, ese karena harta lo pentingnya. Aja nggak handap. Ring awak aing. Ese gering nahan emang. Kenyaho ini yeuh, ring naon gua geus paralak tancep. Masih kang kieu awak. Pakai layar tancap sih ya. Emang bisa aku bawa layar tancap. Gelo sih ngomong. Iya kuing babawa ya, hiji dua ya. Kajong teu. Oh, atau eta mah layar tancap, eta mah koyo. Dasar hidung. Itu si layar tancap koyo cabe, tak jelas ya. Gamat ih. Main dong. Markona. Sina ka mana? Markona. Non sisia Jubaidah. Aing nanya, sina ka mana? Kepo saya ikut Dora. Jadah sia, aing disebut Doraemon. Nyo aing kos baso sake buleudna. Sarua sia wak sake buleud kos baso. Baso. Aing main baso. Pempek. Bodo amat lah, nek baso nek empe nyele bebek aing henteu. Saha bebek sia? Hideung. Si Wes. Heueuh eta si Uwes masyaallah. Kumandek nyele ka jelegen teu. Heuh nya hideung, moal be ka jeuleu. Dibalik siga areng. Bener heuh, siga areng heuh. Hideungnya lepmetnya leutik di heuh. Ketebak angin ngiber. Bener good. Ayo. Orang naon ayo. Pas bertahun-tahun teu kapanggih aing nyana. Terus gua harus bilang wow gitu. Ih, sama kitu, kutega. Geus ayo sing cirik geus melas gitu. Nyirang dama bebas, arek ka mana-mana ge. Padahal laguna Rangda nyai teu nyangka Rangda asrina menigelis jasa. Itu Kunaon? Ini mah berungkut gitu, ganteng-ganteng, hitam manis. Kunaon maneh? Siga puluh burung. Ring mah. Gering kunaon? Patus cara katingali kumaha ka mana wae. Ieu lalu saya tuh. Lalu sila. Cai. Geus. Iya, atuh naon anu nyeri. Gemir nih. Pan mama bener nanya, ceritanya ieu ka mana? Cenah gering. Beli obat. Meuli obat. Oh, Dik diatur. teu kudu lah. Ih karunya mah ningali. Embu ah. Ih hayu. Geus kolot nih nyawa. Bisa ngambek Mang Panjul. Ayolah ayo ngomong
Panju. Aing pun aya duda anyar. Ih mas amat Panju. Pusing aing. Kumaha bunga teh budak ongkoh gering lelempangan. Diangkat lah leuleus, tah lempang leuleus, teu jelas tah budak. Gering-gering sih hayang kakalayaban. Tuh, Mang Panjul tuh. Tanya-kanya na bayu. Tanya naon? Si Hidung. Hidung. Bang Panjul! Naon? Magi si Hidung teh. Hideung saha? Si Uwes. Pina aku teh nyaho. Oh si Uwes. Anu hideung teh ya. Tadi mah kepanggil kok yang ditutuh, nak beli obat cenah gering. Mau air tancap segala tuh ceknya anak cenah tadi. Ini mah gering sih mau air tancap. Ih, gering naon atas si Uwes. Ih, Si lain geura tong tuh si Uwes gering. ayo atuh orang kan itu. Ih. Bising-bising naon doang nya ayo. Nyawa tadi nyiar obat cenah ge. Ayo satu orang nangan Tang, Kak. Ayo sia deui cicing bae. Ayo. Gusti, males amat kadudu eta. Ih, dasar hideung. Aing ngabejaan karunya nek nganteur, lain masalah aing atuh centil kasia. Gila aing mah boga keneh anu bagus duda. Aya pantuna beli duren ke Cikupa. Pokoknya ada duren, buah duren ah. Oh, pokoknya ada duda keren yang aku suka. Enggak, pokoknya Mira. Karek kamararana ieu bareng duda duda keren tapi bawa paku nggak laku ya. Nah kamararana sih. Nean si Hidung. Tinyaho eta mah urang duda-duda. Kolot-kolot centil amat sih. Masalah kalau kami centil, mana emang duda kami janda. Naon sih? Orang kan serius fakta. Kami mah tenanya ke mana? Kami mah nanya ke si Pira. Naon sih dengan si Hidung? Cenanya tadi gering. Tadi kapergok ku emak hendak diantar beli berobat bejarkeun manok menel-menel cuma comot nyana cicing. Terus mandi di tangan kitu emang katingali kemana? Kajen Hidung ge. Ari bogoh mah kajen lu bae. Biasa sih aya bogoh mah. Tadi ka di itu kos nama beli obat. Di mana, Mak? Aya material itu toko obat atuh masih pakai nanya piraku diteluh tuh mantan. Ih. Eta nih ngomong nak pika sebeleun. Ih, najis aing mah. Emak kamari mah ngudag-ngudag. Ayeuna bengon nyerocos ngahina segala naon. Lah terus masalah. Gitu doang ge. Ribet. Urusan gue suka-suka aing Tuh, si Wes tuh. Mana? Itu tuh. Emang terus lamun misalkan aing ngomong kayak gitu masalah cemburu kak ditinggal kurang sama Tuh, Mama ninggalkeun aja. tinggalkan udah mata lu Eta sia. Ulah popolitin ada tuh kayak urang mah. Oh, sih apa banyak bae. Iya, gering naon. Padahal lu lecet. Awas. Mana? Nak apotik kan. Nak apotik. Nak obat. Awas. Geus pira? Naon? Lalaki diudag-udag. Teu nyaho diuntung hideung. Kuru untung hirup ge. Teu beruntung tah lalaki tah diudag-udag si Pira. Dasar. Hideung teu kajeuleu. Naon ieu teh emak kunyam kenyom. Dapat jelas emak-emak. Awas, gering naon? Geus cicing mah nyaho. Gering naon? Geus mah nyaho cicing. Panas tah? Eta layar tancap lain koyo. terus lah ulah dilayani keluarga bersyukur Awas!